naon sih kusia dipakai karesep kuari naon asana kusia jadi tengenahan amat bawa ibadahna makanya umur teh jauh bawa isuk bawa kapageto contoh nusa umur jeung sia tuh kuari geus aya di leuweung sia ge moal kebal deui kajian kukumaha ge ican ngeunah keneh bae hayo coba naon nu mantak ieu tengenahan ibadah salat segala salat segala naon gitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul kege urang resep naon ka naon gitu kajawab urang resep anu misalnya orang resep motor ai motor sia pake karesep memang sia jeung ka mana endeu ka mana sapira sia itu cenah aya jahe tuh sia makan eta panyakit teh kos gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus pararuti goblok